Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu jeung sok ngadoa ka Allah nalika aya ambek al insanu jama-jama bisyarri kalawan menta kajelekan kacilakaan doaahu cara mentakna eta jalma bil khairi kana kahadean wa kana jeung aya al insanu jalma-jalma ajula anu boga tabeat gurung gusu gurung gusu nya ajula teh tergesa-gesa atawa gurung gusu wa ja'alna laila jeung geus ngadamel aing peuting wan nahara jeung beurang ayataini dua dalil kana wahdaniyat qudrat aing pahauna pamahauna naon sih ayatana pamahauna gimana tepatos jelas Bu nya mana di teh ja'alna ayatana mubasyiratan mana wa ja'alna laila wa pamahauna maka ngalebur aing kana caangna ayatal laili dalil peuting wa ja'alna geus ngadamel aing ayatan nahari kana dalil beurang mubasyiratan anu ngajadikeun bisa kami damel katingali sagala perkara litabtagu supaya pada ngarah maneh kabeh fadlan rizki min rabbikum di pangeran maneh kabeh wali ta'lamu jeung supaya padanya ho maneh kabeh ka adada kana bilangan asinina sakabeh taun wal hisaba jeung hitungan segala perkara wa kulla syai'in jeung kana sagala perkara fasalnahu geus nerangkeun aing kana eta sagala perkara tafsila kalawan nerangkeun anu sampurna Bu ya uyahani kamari nah saya teparuh nerangkeunna nya Bu ya nah ayat ka-11 surat Al-Isra jalmi teh kadang sok ngadoa kana kajahatan ya Bu nya sapertos ngaharepkeun maot kana dirina ngan geuring we misalkeun nya geus we Allah maotkeun abdi ayeuna nah kengeng teh kitu Bu teu kengeng Bu nya teu kengeng ado anak kumaha tuh misalkan tos diubar aper ka mana-mani ya non berobat ka ditu ka dieu teu damang wae misalkan nya ado anak kumaha putus asa ya Allah andaikan aku masih ada rezeki untuk hidup ya Bu ya itu ado anak sembuhkanlah
Tapi upami anjeun ngersarkeun non abdi bade wafat maka segerakanlah. Nah eta doa nu putus asa saya lamun misalkan mangan gering we geus yang maot ayeuna nah eta mah ngarasula namina nya Bu nya. Nah teu kenging ngarasula teh ya. Nah ieu aya jami nu sok ngadoa kana kajahatan sapertos ngaharepkeun maot dirina, anak atawa keluargana. Geus maneh mah teu bener ya kumaha. Nah itu termasuk tergesa-gesa nya atawa ngahancurkeun harta bendana nya dina kayaan ambek atawa putus asa. Nah rasula teh nya sapertos anjeunna ngadoakeun kana kahadean. Nah contoh mugi Gusti si barokah harta si barokah ilmu eta kahadean punya. Nah tapi lamun misalkan Gusti abdi teh ngan miskin wae geus we atuh cenah ya arek bunuh diri cenah gitu. Nah nauzubillah summa nauzubillah ngan teu boga jeung teu boga we hayang ngebutuh teh aya. Coba ibunya harusnya merefleksi diri. Da Allah mah teu nyiptakeun kemiskinan ya. Nah Allah mah nyiptakeunana kecukupan ya. Jadi Allah mah teu nyiptakeun kemiskinan. Jadi miskin teh itu dibuat oleh dirina nyalira gitu nya. Hayang we beunghang tapi atau hayang we cukup misalkan nya. Tapi alim sholat duha ya Bu. Nah alim sodaqah terus alim naon deui gugah wengi alim maos Quran teu sholat awal waktu misalkan. Nah pantes we dimiskinkeun oge hudang deurang jam 8 subuhna kalangkung ya Bu nya. Nah itu pantes we miskin oge karena dibuat oleh dirina nyalira ya. Jadi Allah menciptakan kecukupan buat semua. Nah aya hiji keluarga nya punya hutang hutang di mana-mana ya, anakna gering salakina di PHK anjeunna teu bisa masak acan tingali pola hidupna kumaha ya. Gugahna siap ya, tabu salapan nembe gugah teras salat subuhna tara ya Bu. Padahal keberkahan hidup di hari teh ditentukan oleh bangun tidur kita ya. Upami urang gugahna enjing bahkan sebelum subuh maka rezekina bakal mengalir. Nah kesehatan nah budak nu soleh punya nah naon deui seurnya ya rezekina sanes berbentuk harta unggul, berbentuk uang unggul bukan ya, tapi sadayana berupa kebaikan untuk diri kita itu adalah rizki. Bisa ngelangkahkeun peang ka masjid eta rizki anugerah ti Allah ibunya, urang kudu syukuran. Nah Allah menyatakan bahwa jalma ngagaduhan sifat teu sabar ibunya atawa tergesa-gesa maklufan ajulan. Nah gitu ya. Nah sifat eta menyebabkan manusia ngadoa sapertos kitu ya, tanpa disadari bahwa ngadoana mun dikabulkeun bakal nyandak karugian kanggo dirinya. Sehingga ya, orang kudu berpikir sebelum bertindak. Terus gunakan akal sehat, ulah gampil emosi. Lamun ambek gaduh ka ambek kumaha cenah, lamun nuju tati kedah cali teras gaduh abdas ya, karena ari ka ambek teh eta ti setan ya. Nah nu nyunut hate urang teh setan
Makanya jangan biarkan setan masuk ke dalam hati kita ya. Minimal al-falaq an-nas kedah diaos ya. Upami urang maos nato subuh maka eta setan moal tiasa lebet antara subuh dan zuhur. Maosna zuhur setan moal tiasa lebet antara zuhur dan asar. Upami urang maos nati asar moal tiasa lebet antara asar dan maghrib ya maghrib dan isya sampai subuh. Masya Allah ya Bu ya. Jadi itu panjaga urang supados urang teu dilebetan ku setan ya. Nah terus perhatikan tanda-tanda alam ya Bu ya. Nah jadi sagala rupi kedah disyukuran. Terus hindari berdoa nyuhunkeun hal negatif. Nah eta mah cariosan urang kabatur contoh ka anak misalnya kamari misalnya nyontokeun aya budak nerewelang ka urang sia sing doel da. Nah itu ya ternyata doel ya punya. Nah gitu ya. Nah istighfar. Aya bapakna anakna teh bade ngiring kajian wengi ya punya. Nah kajian ilmu ya punya milarian ilmu cek bapakna ulah ini. Nah ternyata ini keneh sia geus maneh tong balik deui ya. Akhirna pupus di jalan kuihna teh ya. Jadi nu ngabunuhna teh saha Bu? Bapakna. Niu doana ibunya. Nah matakan ulah sagawaya. Ieu cariosan kedah dipikir heula ya. Nah la taqul qabla tafkir. Janganlah berkata sebelum berpikir. Nah jadi ulah tergesa-gesa. Nah sifat manusia mah sadayana ge teu sabaran. Coba we tingali. Ibu, kenapa anak TK itu harus mau antri? Itu terapi ya. Terapi supaya anak mau bersabar. Berlatih agar anak itu mau bersabar. Ini ibu-ibu antri Bu. Hayang we yuk abi mah pan bade ka ditu gitu, tidak ada alasan sebenarnya punya. Nah, sabar itu termasuk memang karakter yang harus dibentuk oleh setiap anak baris ya punya. Nah, itu teh menumbuhkan sikap disiplin. Kemudian antri ya, segala antri itu menumbuhkan sifat sabar. Atau ngaronce ya, di TK ngaronce ya, watak teh dibentuk sejak dini gitu ya. Ngaronce, ngagambar, ngawarnaan, kan anu rapi manu sabar ya. Itu tos gua misalkannya aya budak begitu teh. Ayo semangat anak sabar. Nah gitu kan biasanya anak orang tua mah guru mah gitunya. Nah jadi itu bukan hanya sekedar main ya punya, ternyata untuk pelatihan karakter anak gitu ya. Nah enak orang tua lamun teu bisa antri berarti tidak bisa bersabar ya. Nah itu jadi orang oge kudu nyontoan bahwa orang kudu bisa bersabar sesah punya. Nah, orang mah geus sabar teu bisa sabar deui. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi lamun aya batas nama lain bersabar gitu ya. Terus ayat ke-12 kami ngajadikeun wengi jeung siang bergantian. Keduana sebagai dua karena kamu nunjukkeun kekuasaan kami saudara Allahnya. Teras kami hapus cahayana sehingga terjadi poek eta di waktu al-lail malam. Namanya pas waktu wengi teh kudu naon Bu? Kudu ulem. Jeung anjeun teu ningali sagala hal di sekitar anjeun di poek teh ya. Jeung kami jadikeun tanda siang eta caan. Nu nyaanan sehingga anjeun ningali sagala hal anu aya di sekitarna.
nya kitu anjeun tiasa milari kurnia ti Allah ku milari kasab nu bermanfaat kanggo kahirupan. Jadi wengi mah kedahna dianggo istirahat, siang mah kedah dianggo milari kasab karunia ti Allah nu bermanfaat kanggo urang sadayana. Ya, ulah tibalik siga kalong ari wengi janten milari kasab siangna pulang. Tah ya biasana non urang barokah menyalahi fitrah. Ya, ai fitrah nama wengi teh dianggo istirahat, siangna dianggo milari kasab. Ya. Nah, akhirna kumaha anu menyalahi fitrah? Kana liver, kana jantung, ya, kana ginjal yang sajarina, ya kan? Waktu bebersih tubuh teh antara jam 11 sampai jam 1. Ya, lamun orang bergadang terus menerus ya sepanjang hidup kita antara jam 11 dan jam 1, maka tubuh orang itu bisa bebersih. Akhirnya naon Bu? Liperna goreng. Ya, hatina goreng. Kemudian jantungna kumaha Bu? Ya, aya non gagal jantung yang sajadina, ya. Nah, itu karena menyalahi fitrah gitu ya. Jadi harus sesuai dengan fitrah orang gitu ya. Kemudian eta siang jeung wengi oge janten kakuasaan Allah kanggo menghitung bilangan tahun. Ya, hari demi hari gitu ya. Jadi naon minggu demi minggu, jadi naon bulan demi bulan, jadi tahun, ya punya. Nah, jadi satahun asa cepet, datang kiamat teh ya namanya. Nah, jancang berputar teh Bu. Nah, duka iraha ya nah. Porosna loncer duka iraha ya, urang teh kedah siap, ya punya, kedah siap pasti kiamat mah ya. Nah, karena namun Rasulullah dengan kedatanganku antara aku dan kiamat itu bagaikan jari dan tengah jari. Jadi caket pisan. Ya, sebentar. Ayeuna Kangjeng Nabi itu 1400 tahun yang lalu nyampunya. Nah, 1477 ayeuna kan 1477 nyampunya. Nah, itu tereh berarti kiamat teh wallahu a'lam Allahu maha uninganya. Terus segala sesuatu nu bermanfaat bagi kehidupan Allah tos nerangkeun nu jelas. Teu aya sesuatu anu kalangkung supados janten pembelajaran kanggo urang sadayana. Nah ya, jadi antara siang jeung wengi teh aya rahasia anu kedah ku urang dilakonan sesuai fitrahna ya. Nah, bertandanan Bu Allah Maha teratur rapih ya, Allah Maha rapih. Dijantankeun siang, dijantankeun wengi ya, Allah nu ngatur masyaallah ya. Janten urang sadayana kedah syukuran ka Allah. Ya, maka urang awas deui Allah.